A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ari ieu bab nganyahokeun pirang-pirang ciri i'rab. Lirraf'i eta tetep pikeun i'rab rafa. Arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Ad-dhammatu tegasna domah, wal wawu jeung wawu, wal alifu jeung alif, wan nunu jeung nun. Fa amma dhammatu maka anapun ari domah, fatakunu eta maka aya naon domah, alamatan eta jadi ciri, lirraf'i pikeun i'rab rafa, fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi tegasna dina isim mufrad, wa jam'it taksiri jeung dina jama taksir, wa jam'il muannatsis salimi jeung dina jama muannas salim, wal fi'lil mudhari'i jeung dina fi'il mudhari, allazi anu lam yattasil henteu antel bi akhirihi kana tungtungna mudhari syai'un naon. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab teh urang bade nganyahokeun ciri-ciri i'rab anu opat. Anu mana sakumaha kamari dicarioskeun dina bab i'rab. Ari i'rab eta teh adalah perubahan tungtung kalimah barobahna kusabab beda-bedana amil anu nitah kana eta kalimah, anu asup kana eta kalimah. Anu mana barobahna tungtung kalimah teh nyaeta kabagi kana opat. Hiji rofa tegasna robah jadi ropa, dua nasob, tilu khofad, opat jazm. Nah, ayeuna dina bab ma'rifati alamatil i'rab ieu urang rek ngabahas hiji-hijina ciri nu kumaha cirina i'rab ropa, nu kumaha cirina i'rab nasob, nu kumaha cirina keur khofad, nu kumaha cirina keur jazm. Sabab dina i'rab mah dina bentuk i'rab, dina ropa, nasob, khofad jeung jazm eta mah teu ngabogaan ta'rif, tapi urang bisa nganyahokeun ieu mah keur tingkah ropa ataupun ieu mah keur tingkah nasob. Nah eta teh bisa nganyahokeun ropa atawa nasobna teh nyaeta ku ciri. Jadi hayang apal ropa maka urang kudu apal ciri ropa. Lamun ayeuna urang manggihan kana ciri ropa, oh berarti eta kalimah teh keur diropakeun kitu. Nah, di dieu dicarioskeun anu pertama urang nganyahokeun tentang ciri i'rab rofa. Di dieu diwartoskeun bahwa ciri na i'rab rofa teh nyaeta aya opat. Hiji domah, dua wawu, tilu alif, opat nun. Tegasna, bila mana aya kalimah anu tungtungna didomahkeun, berarti eta kalimah teh keur tingkah ropa. Atawa aya kalimah anu tungtungna make wawu, berarti eta kalimah teh keur tingkah ropa. Atawa aya kalimah anu tungtungna make alif, berarti eta kalimah teh keur tingkah ropa. Atawa aya kalimah anu tungtungna make nun, berarti eta kalimah teh keur tingkah rofa. Jadi kitu, hayang nganyahokeun ropa teh nyaeta ku cirina anu opat. Antara domah tungtung atawa tungtungna make wawu atawa make alif atawa make nun. Ngan pedah ternyata masing-masing tina ciri ieu teh boga hancengana masing-masing. Anu mana domah nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta ngan saukur dina opat tempat. Tegasna nama dina opat bentuk kalimah. Jadi lamun ayeuna urang manggihan ti antara salah sahiji opat bentuk kalimah nu ieu kari-kari tungtungnana teh didomahkeun. Nah eta teh bisa dijadikeun ciri bahwa eta kalimah teh keur i'rab rofa. Mana atuh ayeuna urang bisa nganyahokeun nya eta teh ya sabab eta kalimah teh tungtungna didomahkeun. Kitu cenah. Nah, mana bae atuh cenah domah nyirian kana opat tempat teh nyaeta nu kahijina dina isim mufrad, kadua dina jama taksir, katilu dina jama muannas salim, kaopat dina fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maka nu perlu dikanyahokeun ku urang ayeuna adalah bentuk masing-masing tina opat kalimah nu ieu. Ayeuna urang teh perlu nganyahokeun nu sapertikeun kumaha isim mufrad, anu sapertikeun kumaha jamak taksir,
pun anu sapertikeun kumaha jama muannas jeung fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nomor kahijina domah nyirian kana i'rab rafa teh nyaeta dina isim mufrad. Anu kumaha isim mufrad nyaeta sakumaha saur ta'rifna huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqqan bihima wala minal asma'il khamsati. Hartosna kalimah anu lain tasniyah jeung lain jama jeung lain mulhaq tasniyah jeung jama jeung lain tina sawarehna isim 5. Upami urang ningali tina hartosna mufrad eta teh hiji. Jadi isim mufrad eta teh tegasna kalimah isim anu ngabogaan maknana hiji. Sabalikna tina isim mufrad nyaeta aya nu dingaranan isim tasniyah jeung jama. Isim tasniyah mah nyaeta kalimah isim anu ngabogaan makna 2. Sedangkan jama eta mah anu ngabogaan makna loba. Kode bahasa dari bahasa loba teh nyaeta pirang-pirang biasana. Lamun make pirang-pirang berarti tuduh kana loba. Mana atuh contona? Nah, sapertikeun di dieu. Contoh isim mufrad teh nyaeta sapertikeun lapad zaidun atawa lapad abun. Hartina zaidun teh nyaeta ki zaid, hiji zaid. Hartina abun teh nyaeta hiji bapa. Sabalikna tina isim mufrad aya nu dingaranan isim tasniyah tegasna anu tuduh kana 2. Mana contona? Nyaeta sapertikeun lapad zaidani. Nah, ieu lapad zaidani mah isim tasniyah. Mana atuh cirina pangna manehna tasniyah? Tina segi maknana ngabogaan makna 2. Hartina zaidani mah 2 zaid. Jadi sakumaha dina ta'rif malaisa musannan. Isim mufrad mah nu lain tasniyah, nu lain maknana teh aya 2. Wala majmu'an oge lain jama. Ari jama mah tuduh kana loba. Kodena kode bahasana nyaeta pirang-pirang. Mana contona jama? Sapertikeun lapaz zaiduna. Zaiduna atawa zaidina. Tuh, ieu teh hartosna zaiduna pirang-pirang ki zaid, berarti loba ki zaidna. Ari loba teh nyaeta 3 atawa leuwih, eta kaasupna jama loba. Atawa zaidina sarua, eta teh pirang-pirang zaid. Jadi hayang nganyahokeun isim mufrad mah cukup bae. Lamun teu aya makna 2 jeung teu aya makna pirang-pirang berarti eta teh tuduh kana mufrad. Sapertikeun lapaz zaid, zaid doang. Zaidun ki zaid. Teu aya makna 2 zaid, teu aya makna pirang-pirang zaid. Tah nu kitu teh isim mufrad. Atawa isim mufrad teh nyaeta nu lain mulhaq tasniyah jeung lain mulhaq jama. Naon atuh ari mulhaq? Mulhaq mah nyaruaan kana isim tasniyah tapi lain tapi teu kaasupkeun kana tasniyah gitu. Pun ayeuna mulhaq jama anu nyaruaan kana jama tapi ternyata teu kaasupkeun kana jama. Mana sapertikeun mana contona mulhaq tasniyah? Sapertikeun lapad komaroni. Komaroni teh tuduh kana tasniyah, tapi kan artin ari hartosna komar teh bulan, sedangkeun ayeuna bulan anu aya di luhur bulan planet gitu kan. Sedangkeun ari bulan eta kan realitana cuman aya hiji. Jadi moal mungkin ieu bulan teh ditasniyahkeun. Tegasna mah moal mungkin bulan aya 2. Tapi ternyata di dieu bentukna tasniyah. Maka atuh nu dimaksud komaroni teh lain bulanna aya 2, tapi maksudna mah bulan jeung matahari. Gitu. Tah, jadi kan disebut tasniyah henteu mungkin. Da bulan mah teu aya 2, tapi ieu eusina aya 2. Nu mana eusi nu dimaksud tina komaroni teh nyaeta bulan jeung matahari. Tah nu kieu teh dingaranan mulhaq tasniyah. Jiga isim tasniyah tapi lain tasniyah gitu. Pun ayeuna mulhaq jama. Nah, sapertikeun ayeuna lapad alamuna. Jiga jama tapi lain jama. Alamuna teh pirang-pirang alam. Tuh tuduh kana makna loba gitu kan nya pirang-pirang alam. Tapi teu kaasupkeun kana jama mudzakkar kunaon? Sabab teu cumpon syarat-syaratna jama mudzakkar. Sehingga keun lapad alamuna mah teu kaasupkeun kana jama mudzakkar. Sabenerna jama teh lobanya. Tuduh kana loba teh aya loba bentukna lain jama mudzakkar doang, tapi aya 3. Nyaeta jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jeung jama taksir. Nah, jama mudzakkar salim contona teh zaiduna, jama muannas salim contona teh muslimatun, jama taksir mah contona rijalun. Zaiduna pirang-pirang ki zaid, muslimatun pirang-pirang muslimah, rijalun pirang-pirang lalaki. Kabeh tiluanana teh tuduh kana loba ngan beda bentuk jamakna. Nah, isim mufrad mah nu lain jama tegasna nu teu aya makna pirang-pirang ataupun ayeuna mulhaq jama. Oge isim mufrad mah nyaeta nu lain tina sebagian isim 5.
Mana atuh cenah isim 5? Nah, isim 5 teh nyaeta sapertikeun di dieu. Aya contoh lapad abuka, ahuka, hamuka, fuka jeung zu malin. 5 1 2 3 4 5. Mana anu ngajadi contona ieu tah? Jadi lapad abun, lapad ahun, lapad hamun, fu jeung zu dina nalika manehanana diidopatkeun, maka eta teh boga ngaran khusus. Nya eta ngajadi isim 5. Walaupun maknana nama hiji. Hartina abuka teh bapa anjeun, hiji tah bahasa bapa dia teh hiji, bapa anjeun. Lain dua bapa anjeun. Lain pirang-pirang bapa anjeun, maknana nama hiji, bapa anjeun, bapana teh hiji. Ngan peda eta lapad abu di dinya nalika abun, ahun, hamun, famun jeung du diidopatkeun eta hukumanana teu dingaranan deui isim mufrad tapi boga ngaran sorangan nya eta isim 5. Naon atuh nu ngabedakeunana? Engke nu ngabedakeunana teh adalah ciri i'robna. Ari isim mufrad anu biasana nama sakumaha di diwartoskeun nya eta kudomah. Tah isim mufrad nu biasa mah kudomah. Tapi dina nalika ayeuna diidopatkeun sehingga keun manehana ngajadi isim 5, maka engkenana teh ciri ropana teh ku wau. Gitu jadi beda itu teh kaasup walaupun papada mufrad keneh eta nya isim 5. Jadi tina abun, ahun, hamun, famun jeung du anu diidopatkeun. Atawa contoh nu sanesna sapertikeun Abu Bakrin. Nah eta teh kaasupna teh asmaul khamsah sabab lapad abun diidopatkeun kana lapad bakrin, disenderkeun gitu kana lapad bakrin. Isim mufrad mah eta tah jadi kalimah anu lain tasniah, lain jamak, pun lain mulhak tasniah jeung lain mulhak jamak, jeung lain tina sebagian isim 5. Hayang nganyahokeun atau hayang ngabedakeun antara tasniah jeung jamak mah eta we pokona mah tingali tina segi maknana. Lamun eueuh makna 2 jeung eueuh makna pirang-pirang berarti eta teh tuduh kana isim mufrad. Kitu cenah. Jadi kesimpulanana bila mana urang manggihan kalimah isim mufrad kari-kari tungtungna didomahkeun berarti eta teh keur tingkah rofa. Atawa bila mana urang hayang ngaropakeun isim mufrad maka cirianlah ropa nana teh nyaeta kudomah. Sapertikeun kumaha? Sapertikeun di dieu lapad Zaid atawa lapad Hindun eta kan isim mufradnya. Artina Zaid teh hiji Zaid, artina Hindun teh hiji neng Hindun. Bila mana manehana didatangan fiil nya eta pagawean terus manehanana teh rek dijadikeun fa'il anu migawe kana eta pagawean anu mana ari hukumna fa'il teh eta kudu rofa maka atuh eta lapad Zaid atawa lapad Hindun anu berupa isim mufrad sok cirian ropana kudomah sehingga keun jadi dibaca jaa Zaidun atawa jaat Hindun. Jaa geus datang, saha nu geus datang? Zaidun. Oh nu geus datang teh ki Zaid. Jaat geus datang, saha nu geus datang teh? Hindun. Oh neng Hindun. Tuh nu datangna teh hiji Zaid atawa hiji Hindun. Tegesna isim mufrad diropakeun sabab jadi fa'il. Ciri ropana ku doma. Sabab doma nyerian kana isim mufrad, nyerian kana i'rab ropa dina isim mufrad salah satuna. Nomor kaduana domah nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta dina kalimah jama taksir. Anu kumaha jama taksir nyaeta huwa ma taghayyaru an bina'i mufradihi. Hartosna kalimah jama anu barobah tina adegan mufradna. Anu mana sakumaha tadi dicarioskeun bahwa bentukna jama tegasna kalimah anu ngabogaan makna loba alias pirang-pirang eta teh kabagi kana 3 bagian. Hiji dingaranan jama mudzakkar salim, 2 dingaranan jama muannas salim, 3 dingaranan jama taksir. 3 ngaran berarti beda bentuk-bentukna. Ayeuna urang ningali kana contoh-contoh di dieu. Di dieu teh nyaeta aya contoh jama mudzakkar salim sapertikeun lapaz zaiduna. Aya contoh jama muannas salim sapertikeun muslimatun. Oge aya contoh jama taksir sapertikeun lafad rijalun. Tina segi ngaran oge urang bisa ngabedakeun nu kumaha bentuk jama mudzakkar, jama muannas jeung jama taksir. Ari hartosna jama mudzakkar salim teh jama mudzakkar tuduh kana lalaki loba zaiduna pirang-pirang ki Zaid. Nah, anu tuduh kana loba di dieu teh nyaeta lalaki sabab ari Zaid mah lalaki. Gitu. Lamun jama muannas mah tuduh kana awewe loba. Sapertikeun muslimatun eta teh muslimah pirang-pirang muslimah. Ari muslimah teh awewe muslim ngaranna teh muslimah. Ngan peda dina jama mudzakkar jeung dina jama muannas aya persamaan.
nyaeta papada di ngaranan salim, jamak mudzakkar salim jeung jamak muannas salim. Anu mah tina bahasa salim ieu teh ngabedaan tina bentuk jamak taksir. Nyaeta penjelasan salim hartosna salim eta teh salamet, tegasna salimah salamet adegan mufradna. Nah, ayeuna urang ningali kana conto lapad zaiduna jeung lapad muslimatun. Ieu mufradna tina lapad zaiduna teh nyaeta zaid. Mufrad tina muslimatun teh nyaeta muslimatun. Gitu. Nalika ieu lapad zaid di jama mudzakarkeun ngan saukur tungtungna ditambahan waw jeung nun atawa iya jeung nun sehinggakeun dibaca zaiduna. Nah adegan mufradna mah nyaeta zaid eta teh henteu robah alias salamet tina dirobah-robah gitu. Dijamakeunana teh jama mudzakkar mah teu dirobah ieu adegan mufradna ngan saukur tungtungna ditambahan waw nun atawa iya nun. Pun dina jama muannas salim oge asalna teh muslimatun. Dina nalika ayeuna manehna rek dijamakeun tinggal tambahan bae tungtungna teh ku alif jeung ta. Jadi dibaca muslimatun. Tah mufradna mah muslim teh ya eta teh kan terobah. Ngabedaan jeung ayeuna lapad rijalun. Lapad rijalun pangna di ngaranan jamak taksir ari hartina taksir teh pecah. Naon anu pecah sakumaha dina ta'rifna mata goyaro an bina'i mufradihi anu pecah tina adegan mufradna. Mana atuh mufradna lapad rijalun? Mufradna teh nyaeta lapad rajulun. Rajulun hiji lalaki, rijalun pirang-pirang lalaki. Tuh adegan mufrad jeung adegan jamak teh ajur pecah gitu. Itu mah rajulun dijamakeun jadi rijalun. Barobah. Berbeda jeung lapad zaid jeung zaiduna. Pan adegan mufradna teh diacak-acak ngan saukur ditambahan tungtungna doang. Pun tina muslimun jadi muslimatun. Pan lapad muslimna mah adegan mufradna teu robah. Gitu ngan saukur tungtungna ditambahan alif jeung ta eta dina jama muannas. Ari dina jama taksir mah robah tina adegan mufradna tina rajulun ngajadi rijalun. Nu kitulah ayeuna jama taksir. Tuh contoh-contoh jama taksir teh nyaeta sapertikeun di dieu. Nah, rijalun asalna teh rajulun, robah tina rajul jadi rijal. Atawa rusulun pirang-pirang rasul. Asalna mah rasulun hiji rasul. Robah tina rasulun jadi rusulun. Nah harobahna nama tina harkat di ditu mah rasul ro patah. Sin domah lam aina domah gitu. Ari di dieu mah ro ngajadi didomahkeun. Dina rasulun mah dina mufradna aya wawan, dina nalika jamak mah geuning dibuang wawna. Diacak-acak gitu si adegan mufradna teh. Atawa sapertikeun lapad asya'u mufradna mah nyata syai'un. Tuh, bedanya barobah tina adegan mufradna. Etalah ayeuna nu dingaranan jama taksir. Jadi berbeda antara jama mudzakkar salim jeung jama muannas salim. Jama mudzakkar salim mah lalaki loba bari salamet tungtungna. Jama muannas salim mah bari salamet tungtungna. Bari salamet adegan mufradna nalika dijamakeun. Jama muannas salim mah awewe loba bari anu salamet adegan mufradna nalika dijamakeun teh. Sedangkan jama taksir mah nyaeta pokokna nama setiap kali mah anu dijamakeun kari-kari tina adegan mufrad kana dijamakeun teh ngajadi robah gitu. Etalah jama taksir. Nah, ieu jama taksir teh lamun ayeuna rek diropakeun maka ciri ropana ku domah. Sapertikeun lapad rijalun. Tuh, nalika ayeuna tungtungna didomahkeun berarti tandana keur i'rab ropa. Atawa sapertikeun lapad rusulun jama taksir nalika tungtungna didomahkeun berarti keur tingkah ropa gitu. Nomor katiluna domah nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta dina jama muannas salim. Nu kumaha jama muannas salim nyaeta ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Artosna kalimah anu dijamakeun ku alif jeung ta kalawan panambah duanana. Tegasna mah dijamakeun ku jalanan ditambahan alif jeung ta. Jadi sakumaha tadi sebelum natos dibahas bahwa bentukna kalimah jamak teh eta kabagi kana 3 bagian. Hiji jama mudzakkar salim, 2 jama muannas salim, 3 jama taksir. Jama taksir tos kabahas, ayeuna urang ngabahas tentang jama muannas. Jadi ari jama teh nyaeta nu tuduh kana loba, kode bahasana mah sok dibahasakeun ku urang ku pirang-pirang. Ngan pedah jama muannas mah nyaeta kalimah isim mufrad anu tuduh kana muannas
Nalika manehna rek dijamakeun maka ngaranna jama muannas. Cara ngajamakeunana teh nyaeta tinggal tungtungna ditambahan ku alif jeung ku ta. Jadilah jama muannas. Sapertikeun contoh di dieu tah. Lapad muslimatun eta teh mufrad tuduh kana awewe, tuduh kana muannas. Hiji muslimah. Nalika dijamakeun atuh tinggal tambahan bae tungtungna ku alif jeung ta. Nah biasana penulisan tana tamangkok sapertikeun kitu. Jadi dibaca muslimatun, pirang-pirang muslimah. Atawa contoh sapertikeun lapad hindun, hiji neng hindun. Nalika eta hindun rek dijamakeun maka jamana jadi jama muannas. Sabab hindun mah muannas. Nyaeta tinggal tambahan bae tungtungna ku alif jeung ta. Jadi dibaca hindatun. Talah jama muannas. Gitu nya. Nah jadi bila mana aya kalimah jama muannas terus tungtungna didomahkeun berarti eta teh keur tingkah ropa. Atawa lamun urang rek ngaropakeun kana kalimah jama muannas maka dicirianna eta teh ku doma. Ngan pedah eta si alif jeung ta teh dina jama muannasnya eta teh kudu berupa panambah gitu, panambah duanana. Maka ngabedaan kana lafad auqatun atawa lapad abiyatun tah di dieu tuh. Dina lafad auqatun jeung lapad abiyatun ogen eta teh tungtungna aya alif jeung ta. Tapi dina lapad auqatun jeung abiyatun mah teu bisa disebutkeun jama muannas. Kunaon? Sabab ternyata ta nu aya dina auqatun jeung abiyatun eta mah lain ta panambah, tapi ta huruf asal. Anu mana mufradna tina auqatun mah adalah waktun. Mufradna tina abiyatun mah adalah baitun. Nah jadi di dieu mah jatohnana teh lain jama muannas tapi justru jama taksir. Gitu nya. Alasanana eta sabab ta nana teh lain panambah. Barijeng lamun sekirana ieu jama muannas, gitu lamun sekirana ieu, pasti moal matak robah tina adegan mufradna. Sedangkeun ieu mah ditingali tina adegan mufradna ge robah. Nu ieu mah waqtun, nu itu mah auqatun. Nu ieu mah baitun, nu itu mah jadi abiyatun. Tuh. Nah dina auqatun jeung abiyatun mah eta lain jama muannas, tapi asupna jama taksir. Kunaon? Sabab takna lain panambah. Barijeng robah tina adegan mufradna. Nomor kaopatna domah nyirian kana i'rab rofa teh nyaeta dina fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nu kaopat ieu mah lain dina kalimah isim tapi dina fi'il mudhari. Kamari urang nganyahokeun fi'il mudhari teh nyaeta ku cirina nu aya huruf kamudhorean. Sapertikeun lafad yadribu. Nah aya huruf kamudhorean nyaeta iya. Anu mana huruf kamudhorean teh sadayana aya 4 nyaeta iya, ta, hamzah, jeung nun. Yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Maka lapad doroba eta mah lain fi'il mudhari. Kusabab teu aya huruf kamudhorean. Nah, fi'il mudhari anu keur tingkah ropana dicirian ku domah nyaeta anu alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tegasna fi'il mudhari anu tungtungna teu kaantelan ku alif waw iya domir. Sapertikeun contoh di dieu. Nah, di dieu teh aya 3 contoh fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Sapertikeun lapad yadribu, yarmi, jeung yagzu. Nah, tungtung kalimah fi'il mudhari nyaeta dina lapad yadribu mah ba tina doroba. Lamun dina lapad yarmi mah tungtungna teh iya tina romaya. Lamun dina lapad yagzu mah nyaeta wau tungtungna teh tina lapad gozawa. Saenggeus eta tungtungna eta teh teu aya alif waw iya domir. Berbeda jeung contoh fi'il mudhari anu aya di gigirna nyaeta nu ngaranna af'alul khamsah. Nah dina fi'il mudhari af'alul khamsah mah saenggeus tungtungna teh nyaeta saenggeus ba eta katempelan atawa kaasupan ku alif waw iya domir. Contoh katempelan alif yadribani, waw yadribuna, ya tadribina. Nah eta mah sabalikna tegasna af'alul khamsah. Nah nu ngajadi contoh di dieu mah nyaeta nu alladzi lam yattasil. Tuh. Nah eta fi'il mudhari alladzi lam yattasil anu sapertikeun kitu eta teh nalika tingkah ropa ciri ropana ku domah. Atawa nalika ayeuna tungtungna didomahkeun berarti nuduhkeun keur tingkah ropa. Ngan pedah di dieu diambil 2 contoh antara nu sapertikeun lapad yadribu jeung lapad yarmi jeung yagzu. Eta teh aya perbedaan. Naon perbedaanana? Dina contoh anu sapertikeun lapad yadribu eta mah mu'rabna teh mu'rab lafdon.
Tegesna kamari dina bab i'rab dicarioskeun mu'rab lafdon eta teh anu perubahan tungtung kalimahna teh katingali. Tuh dina lafadna nya eta katingali domahna. Tuh yadribu apal urang eta keur diropakeun. Sabab naon katingali ta domahna. Sedangkan anu sapertikeun lapad yarmi jeung lapad yakzu eta mah mu'rabna mu'rab takdiron. Tegesna perubahan tungtung kalimahna teh dikira-kirakeun. Nya eta ayana dina kalimah fi'il mudhari anu mu'tal akhir. Nu kumaha anu mu'tal akhir? Mu'tal akhir teh anu tungtungna huruf elat. Nu kumaha huruf elat? Huruf elat aya 3 nyaeta alif, waw, iya. Jadi fi'il mudhari anu tungtungna alif atawa waw atawa iya maka eta mah mu'rabna mu'rab takdiron. Di muqaddarah gitu. Sapertikeun yarmi tungtungna teh iya. Tuh jadi teu dibaca yarmiu. Ngan memang asalna mah yarmiu ngan di muqaddarah disumputkeun domahna kana sukun kunaon aya alasan nyata berat pun sarua yagzuwu asalna mah yagzuwu ngan di muqaddarah tegasna disumputkeun atau dikira-kirakeun kana sukun kusabab berat dibaca yagzuwu itu matak dibaca yagzu pun ayeuna nu sapertikeun tungtungna alif nyaeta saperti lapad yardo. Nah eta ge sami di muqaddarah kunaon sabab alif mah saumur-umur tilok tara mikul kana harkat gitu li ta'zur teh ya. Nah makana atuh sanajan ayeuna ropa kuduna nama dicirian ayeuna ku domah saperti lapad yardo pedah ala di lam yatasil bi akhiri syai'un tapi kulantaran manehna mah tungtungna alif mah saumur-umur tara narima kana harkat maka atuh domahna ngajadi domah muqaddarah gitu nya. Jadi ialah nyaeta ciri i'rab ropa nomor kahijina teh nyaeta domah. Tegasna domah bisa jadi ciri bahwa eta teh kalimah teh keur tingkah ropa ngan pedah nyiriana domah dina i'rab ropa teh nyaeta dina 4 kalimah. Hiji dina isim mufrad, 2 dina jama taksir, 3 dina jama muannas salim, 4 dina fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tegesna atawa simpulna lamun aya 4 kalimah anu bieu terus ayeuna tungtungna didomahkeun maka eta teh tandana keur i'rab rafa. Wallahu a'lam bishawab.